ka mana nya cenah si amang teh di dieu nanyakeun salot si jam-jam tapi ayeuna can datang wae nya tadi sorangan di dieu mah balik itu semua adalah sekedar dia digana aya si amang teh kumaha nya amang bisi lila ka dieu supon lah si jam-jam euy meh batur urang di dieu dih beak pulsa di HP teh aing mah anjir pak belah iya bisa mental lah naon dia minta kopi sok atuh gimana atuh mana teh biasa we sabaraha penting kuliah we tuh udah kayak namanya tuh tipu duh kesel banyak kita can bebenangan wayah kieu emang gawe naon biasa di pasar malak nu bener gelo teh kadon malak budak ayeuna mah udah kumaha deui hirup hese kudu atuh kan loba pagawean tuh jadi kuling-kuling ngangkut atuh di pasar teh eta eueuh wah kayak nu babari we digawe teh cik atuh nu berkah barokah dah hese nama yang gawe saha ngaran teh Pedro gawean malak ya geus mendingan ayeuna mah tobat gitu kan jadi semuanya jadi karena jalan bener pagawean bener gitu barokah gitu tuh malak udah tiap poe malak we karunya batur ge usaha neng teh digawe gitu ieu ge pengugah yang tobat eta kumaha carana bisa ngaji teu pangajarkeun atuh oh yang bisa ngajinya kebeneran ya mau ikro tadi teh geus ngajar barudak gitu ngahuruf sarua barudak teh raya ngaji dileutik budak teh sok ayeuna mah diajar setik-setik kala saacana ieu apal tuh huruf-hurufna tah nu karya teh berapa tuh henteu kumaha ge henteu seberapa tahun ya teh 20 tak apal ya hungkul iya beneran bener sok atuh tah nu kieu nu nangtung teh juga angka gitu itu ikan deh tah ieu naon ya ya nah ya B ba itu di mana-mana ge geus A mah B terus C ayo mana eta teh naon eta mah huruf naon eta teh huruf abjad gitu mah da ieu mah beda ieu mah huruf hijaiyah mana mah kok yang diajar tapi kumaha bisa A B C lain gitu atuh sok kumaha maneh atuh lah diajar ieu teh mah hese nurut matak lagi harus diajar teh tidak nah guys lah ini balik we tujuh budak gimana ya mau start orangnya kunaon yang mana diuk gerak diuk kunaon mana tuh kan lagi teh kudu nama mimiti nantinya kan da ikro mau A ba sa kadon kira A B C D cenah pusing atuh cenah yang diajar manehna nu moal karep sorangan geus we tak balik ku aing teh heula tuh geus sama B terus C tuh D tih sarua maneh mah geuningan kudu diajar deui isukan ka imah urang datang sih
di Ruki. Diajar ikro. Udah maju tempat bunga. Kemana ya? Misal Mang. Lancar, pasir lancar. Jantan bayar kopi genera tadi itu. Tuh iya apa nate? Mana jam-jam deh? Nah, udah ima parem atuh mau bisa. Paremnya? Tih, are meuli di mana tuh mah? Beli codenya. Tiga nama CO deh, tapi tadi mah hurung. Anjing. Aing katipu deui ge pas jam-jam eueuh di kumaha tuh. Malah dangge sikat teh dibelikeun sampai parem. Kopi can kabayar pemain kopi lah. Kamari kan can main kopi orang balik ke laut. Tuh, katipu si jam-jamna cenah eueuh rek diajar deui teh. Rek diajar apa nih eueuh parem. Di HP saya. Di video ya mah. Bisa tuh kemana diajarkeun? Bisa arah. Itu nasaut. Jangan sah balik dia. Biasanya Ko Aleng